pisah-pisahkeun mah. Ayan yang letut. Pisah-pisahkeun jeung letut mah. Aing mah itu dia. Aing dibayar wae di kok. Pisah-pisahkeun ini. Ieu naon ai sia? Barang aing ditajongan. Naon maksudna? Naon itu naon? Oh, ternyata teh aya teh. Wah, sama hina sia. Yang jualan ieu teh. Oh, punten atuh ku abdi. Lain punten sia teh pingkeun deui cing aya kanyako atuh. Ada terang. Oh, sia Terang aya teh. Ya aku terang aya eta mah di dinya meureun ka tempat. Henteu teh ninggal teh. Di teh nuju gadung karungsing teh. Nuju karungsing. Dengekeun ai karungsing ulah sok dibawa ka ten batur sia teh. Eta mah galak-galak teuing kitu. Ini mah aku banget kolot tapi heran kabur sia. Teu sopan tinganan heran ka aing. Ini galak itu aing teh ngajak penyantai jelema. Buru we. Nah, cara aya wae geuning masuk mulian itu teh. Ampun. Aing mah ampun. Yang ieu piceun deui. Kudu ka mana miceun ieu? Kebon lu teh euy. Ieu mah kudu ka kebon yakin piceun Ya teh urang tadi korek kieu teh rek melak naon teh ama? Arek melak kacang. Boga binihna. Ikan. Oh, sugan arek neangan ka si itu teh. Bersina garing heula ieu diduruk meureun mah. Heeh, atuh diduruk. Dilakut teh nyaho maneh teh. Di situ mah. Lesang ieu oi. Lesang rek nanyak. Aduh. Aing hese ning. Ku abi malah mah anu ieu na atuh. Oh, atuh manis mada. Lain kita tadi coba tuh ka dieu teh mah masok nyenyek-nyenyek ya. Oh, nanti di dulu lah, cewek teh sedang ya. Usah sahada. Orang yang memanggilkan jelma, dialungkan ieu mah euy. Naon teh teh cenah? Naon ari mana? Taya nu ngalungkeun eta belaguk sajeng mana nya? Bocah duk mah. Atuh, ing teh jelema teh ulang alung ka. Aduh, aing lain. Aku kuna. Pengen teh. Nanti ngalung-alung kitu kan nyaho euy. Pengen teh. Gua nu ngoret. Aduh, aing. Gak uban jelema kitu. Kadang-kadangnya hayu bawa atuh sada hoe eta teh jelema. Buru kan bisi kaburu eueuh. Urang ya Allah ya Allah. Jelema teh belum. Anjir labu. Eta geuning jigana teh. Hei. Aing keur barang gawe di kebon sia ulang galung teh para rubuh teh mikir teh. Aing ibu. Naon ieu teh lain. Yang mana micen dus lain ka itu? Aduh, ka tudus. Make duka segala iwal maneh sia. Ka iwati maneh aya di dieu ka nyahoan dan sajian mah eueuh. Da beli mah terus neangan sayang manuk, Bu. Bohong sia. Bohong. Ngaku. Sirahna gebogral ini. Henteu mah. Dus naon itu mah Dus naon rek kana beungeut. Iya, tuh deuleu tuh kumaneh tuh ngagolep tuh dusna. Ada bisa teh nya masaha deui iwati maneh. Terus neangan sayang manuk. Lah bohong sia aing mah ngejot ieu teh abdi teh bisa. Angkil katimpah ku aing itu teh dus naon aya. Mama saya sok muding kieu. Ayan aduh belegog. Ayo henteu aing digusur tempokan. Penuduhan kieu kayak kumaha mak. Make nuduh ka urang. Da inget saha deui atuh nya mah iwati jelema teh iwati maneh di dieu. Aing mama sarua jeung nuduh eta teh pan ieu naon ngaranna teh fitnah. Bisa dilaporkeun ayeuna mah mak. Baik teu dilaporkeun ku saya. Bagabah Ngomong ai dilaporkeun mah. Baga boga tuh mak penyiksaan bisa dilaporkeun deui. Ngomong wae. Da sok gregeteun. Oh, ada ai lain saya kudu mah.
Geus wae mah yuang ka Pak RT baik nu teh. Mung najis kan kudu urang ngori mah ieu. Oh itu anyai ya yuk. Kalau mah gampang ngagebugan wae. Aduh. Bilang tipu. Masuk gagabahnya eta. Heeh, lain lamun heueuh urang dilaporkeun bisa kumaha coba eueuh bukti mak. Anggapnya eta salah atuh jelema da teu puguh-puguhan mak teu ngorek kieu. Jore eta dosa eta kagening tuh. Waduh hungkul. Kumaha mun kena kasang kana sirah. Da mah teh mung teu ridho. Lain pan bisi lain eta jelema lamun urang dilaporkeun meureun kumaha mah eranya. Keun bae lah urang piceun we. Keun bae lah urang piceun dah.